Sampurasun, assalamualaikum. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda kelas genep nyaeta rangkeun tukang ing jeung ning kecap sifat, kecap pagawean, jeung kecap barang. Anu kahiji nyaeta rarangkeun tukang ing jeung ning. Contona kecap mungguh ditambah rarangkeun tukang ing jadi mungguhing. Nu kadua kecap bakat ditambah rarangkeun tukang ing jadi bakating. Anu katilu kecap warna ditambah rarangkeun tukang ning jadi warnaning. Saterusna lamun aya pertanyaan kata dasar atau kecap dasar tina kecap mungguhing nyaeta kecap mungguh sabab make rarangkeun tukang ing. Kata dasar tina bakating nyaeta kecap bakat. Kata dasar tina kecap warna ning nyaeta kecap warna. Anu salajengna nyaeta kecap barang atau kata-kata benda di dalam bahasa Indonesia. Kecap barang aya barang nyata atau konkret, contohna baju, sepatu, tas, calana, jeung sajabana. Contoh kalimat dina kecap baju nyaeta abdi meuli baju di pasar. Anu kadua barang anu teu nyata atau abstrak anu teu katingali atau tidak terlihat. Contoh kanyaah, cita-cita, keadilan, kabisa. Contoh kalimat tina kecap kanyaah nyaeta kanyaah indung ka anak moal aya babandinganana. Anu salajengna kecap pagawean atau kata pekerjaan dalam bahasa Indonesia. Contohnya maca, dibaca, katenjo, diuk, seri, lumpat jeung sajabana. Contoh kalimat tina kecap maca nyaeta bapak keur maca koran di teras imah. Anu terakhir nyaeta kecap sifat atau kata keayaan, keadaan. Contohna panjang, koneng, jangkung, bager, judes, pendek, jeung sajabana. Contoh kalimat tina kecap koneng nyaeta manehna kamari kaundangan make baju koneng. Contoh lainnya dari kecap panjang. Si Ani rambutna panjang pisan. Hatur nuhun barudak, mun sakitu nu dipikahatur ti ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.